Assalamualaikum Lur. Biasa orang ngebolang deui jeung urang euy. Ayeuna urang ieu teh rek ngarit caritana mah ngarit ke sapi. Ngarit teh itu di kebon si Abah euy jadi jukut nanti jukut menang melak gitu. Di kandang sapi ka dieu teh nya kurang leuwih lah kana 300 meter jadi lumayan jauh euy. Mangkoma deui urang ieu ngaritna make sunung. Apal sunung tanukieun sunung teh bisi can apal sunung. Kieu sunung teh. Jadi kita jukut teh di dinya atau di tunaan jukut nate teh jukut pelak euy odot ngaran jukut nate jadi lumayan para ranyang ke ngaritna bisi nu hayang apal ke sapina engke lah ditinggalikeun sapina mah heuh bari bisi hayang ningalin ke jukutna bisi aya anu arek minat gitu ternak siga kieu melak jukutna gitu si aya nu hayang binihna lah tinggal ka dieu we hayang binihna mah datang heuh. Nah, jadi kieu ya posisina teh euy di kebon cengkeh ya teh. Jadi ngamanfaatkeun lahan nu kosong gitu melakna teh. Tah kieu contohna teh pan ieu teh kan cengkeh ya badag ya. Jadi tuh di handapna teh di antara sela-sela cengkeh jeung cengkehna teh dipelakan ieu jukut ieu. Jadi lumayan pan lahanan teu kapiceun. Luas tanahna teh itu anu si Abah teh kurang leuwih kana 3 parapatan lah. Sekitaran sakitu meureun da tararapal da lain agraria atuh urang mah. Pokoknya mah lamun ngarit ditungtung tuluy tamat ditungtung nu hiji deui tah tungtung anu pertama teh geus jadi deui jukutna teh kitu we lah. Jadi ngarit teh bolak-balik we kitu teh beak-beak jukutna teh. Tak TC euy. TC kitu jukut. Ieu ngaritna sampai dan merang euy jukut kieu teh kudu make baju panjang sebenarnya mah merangna kacida. Tapi mau stuman mah ketang bae we mah baju pendek oge lah. Tuh urang makana sunung kita ieu yo di tanggung heuh. Tah memang urang mah kana motor ieu euy geus dimodif saeutik ieu meh babari. Jadi meh bisa mawa jukut loba gitu dari di modif motorna. Ayo geus beres tinggal memang urang mangaritna tinggalkeun jadina tengke teh geura. Tuh jadi 2 beungkeut badag siga kieu ge ka bawah euy jukutna ge soalna jukutna teh berat ieu teh jukut kieu mah beda jeung jukut anu lain berat pisan. Oh 6 lah dipila lah tinggalkeun euy. Oh geus heula we heueuh urang rek ngarit heula atuh da itu trek meureun heula sunung heueuh. Ya mungus di kanang lah di video deui bisa yang ningali sapina. Tah ieu kanangna teh euy geus nepi tinggal itu di kanang. Tah ieu teh sapi ieu teh umur 6 bulan euy jadi laleutik keneh sapina teh karek 6 bulanan umurna. Geus we kitu heula. Isuk urang sambung deui videona, bukan nyeun video naon lah kalem we. Oh tulis di komentar. Oh